A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dek berangkat menuju Mekah, orang Baghdad, seorang wali Allah dibarengan ku murid-muridna. Begitu datang ke Gurun Sahara aya naon kitu ngaranna gubuk. Lantaran kapetingan akhirna sore-sore mampirlah ka dinya. Aya penghunina wanita awewe. Begitu datang ka dinya, tingkah nalai, bahasa nalai, jeung teu mengenal ka agama. Nyana cicing wali jeung santri-santrina neuleut tingkah awewe. Begitu disuguhan cai, caina panas, di samping panas as ngaleuwihan ti uyah. Ngaleuwihan uyah naon atunya? Asin ngaleuwihan. Aduh, eta wali seripit. Oh, tu ieu mah lain inum. Nganasehatan wali makan teureun-eureun nganasehatan. Bi ieu kampung kadi jauh kadi tu jauh hanya aya sababaraha gubuk kukula ditinggalingan 3. Sajana dahareun jeung inumeun sakieu ayana ieu kan geus lain rarasaan. Mun hayang ngeunah nginum ka kota tuh Baghdad di dieu sabaraha puluh kilo datang tadi. Atawa Iran tuh di dinya hayang inuman naon bae, susu, kopi susu, jahe, bahkan jahe-jahe. Aya dek hayang nginum naon di dinya ini nah hayang panas, hayang tiis, hayang sedang aya di dinya. Teu perlu ceuk awet. Teu perlu. Pan bisa ngajawab kos kitu. Teu kebel datang salakina mantes moro. Ternyata anu diboro ku nyata beurit. Kaget. Wali teh aku beurit sih. Tidinya ka pamajikan asakeun. Suguhkeun. Ha, cak wali iki suguhan beurit. Santri-santri kabeh aya 50. Ya. Mau tidak mau setiap datang ka dieu kudu nginum, kudu dahar. Dahareuna saaya-aya. Teu bisa henteu. Cak wali teh haram cak hatena teh. Tapi diicip-icip abeh kadele doang, aja dilepehkeun dengan diicip-icip. Sakieu teh si daging kos kieu. Dahar. Lamun teh dibunuh wae. Waduh. Tadi orang hayang ngiuhan tentem maksudna abeh ngeunah wudu salat tapi ternyata kos kieu. Ya, lantaran wali mah usieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya otomatis nganasehatan, Pak. Lamun hayang makanan anu ngeunah di berbagai jenis daging, rek sapi, rek kuda, rek onta, jeung berbagai daging-daging, domba, embe. Ikan itu kota Baghdad, belah itu kota Iran. Dek hayang pasakan bentuk naon, nu asin, nu lada, araraya, nu amis. Araya kami ulah model kos ieu. Ulah sok hayu nganasehatan ka aing. Siapa aing mah aing bae.
walikan berarti berpikir, oh orang Baduy mah teu daek narima nasehat. Kunaha kumahanya nabe urang Baduy mah teu nyahoeun haram teu nyahoeun halal Baduy. Teu nyahoeun nya mangeunah teu nyahoeun teu ngeunah kos kitu bae. Teu daekeun narima nasehat. Sakitu geus dipantengkeun nasehat ka Gusti Allah, Gusti tanpa aya embel-embel jeung muatan. Abdi teh dibere tugas ku Gusti ti tangga nasehatan, iraha manggi munkarat, iraha manggi kitu maksiat. Abdi teh sakemampuan abdi nganasehatan. Ieu ternyata orang Baduy mah teu bisa dinasehatan, teu narima Baduy mah. Mata di urang ge lamun teu narima nasehatan tak Baduy. Baduy teh Badawi. Eta lah kos. Kulantaran nganasehatan diancam. Lamun cicing di dia buluh wajah kecuali berangkat. Aing teu perlu nasihat sakurang Baduy segala ceramah segala naon. Julukan sejuta umat, 1000 umat. Bohong. Amplop kene. Sial teh Baduy. Kunaon jeung ngereweng kitu teh Baduynya. Masyaallah tambah nanti aing teh mah. Eueuh di ditu mah ngereweng kitu. Nah, ayeuna berangkat balik. Cek kiai, cek wali, barang terus lanjutkeun pemberangkat. Lalakon ke Mekah. Tah menang sababaraha kilo tidinya haus. Perbekalan cai ditanya, coba dengan sumur. Aya sumur. Begitu aya sumur cuman timba. Coba dengan timba, jangan cai. Dengan timba aya. Begitu diasupkeun timba, kaluhur aya nu nari. Coba dengan ditimba. Dengan ditimba deui. 3 kali Coba turun salah seorang lep naik. Coba susul deui ku saurang deui disusul deui deui beak 50 kabeh tinggal kiai sorangan. Iye sakiai teh aing berarti ieu lamun teu nyusul aing hirup sorangan. Lamun nyusul berarti aing paeh. Lah cakna teh la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Amanya santri aing paeh aing kudu hirup sok soranganan. Eta kiai bener tama ku situ. Kiai itu bener balik kitu. Cukup santri bae nu paeh mama ulah. Masyaallah. Santri ge ditanya, "Saya menang berkat?" Henteu, kajeun mama meunang geus alhamdulillah. Nyeri jasa pada tak nasib santri nyeri. Lain gitu sia mah renang berkat. Henteu, ya nu mama ya tah jang sana dia kabeh kajeun mama mah eta kieu bener. Ayo lain. Sia renang berkat. Meunang. Mama mah henteu nu sia ka dieukeun. Leuwih parah deui tah mah. Kiai tetap turun. Barang turun ternyata orang lain sumurna aya gua ka jero eta santri di talian kabeh 50. Di samping santri-santri talian loba kene jelema ratusan di talian. Aya nu geus paeh segala rupa. Wow, jero jangkung gede horeng jawara. Maneh kuari ditanya ku aing cak jawara. Namun sia teu akur jeung di hate aing jawabanana nasib sia sarua jeung eta ditalian ku aing mal bededahan datang ka sapaeh-paeh. Munajat ka nu ahli Gusti salametkeun abdi. Ulah sok munajat sia. Doa sabalana naon. Ya, aing nanya. Aing teh deuk cicing di nagara. Nagara mana nu ngeunah jang aing? Nagara mana nu subur, nu dahar,
mun hayang daging naon bae aya mun nginum cai naon bae nu pake kahayang ku aing aya timimiti panas sedang tiis no amis pahit kudu aya namun hayang awewe nu muana bae nu ku aing dipake kahayang kudu aya hiburan sakahayang aing kudu aya negara mana mun sia bisa nebak aing dek kadinya sia selamat tapi lamun sia teu bisa ngajawab kalian siapa ini waduh cak jana berarti ieu kabeh nasibna teu barisa ngajawab cak hatena ieu teu aing wah tinggal aing ieu nasib aing kumaha ya cak jana dibere ilhamkan ku Gusti Allah walina lamun bapa dek neangan negara anu ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah kawewe ngeunah sare negara mah ambalaya sakanyahoan ku kaula mah di Irak sadaekna dek dahar naon nginum naon awewe kitu keneh berbagai hiburan di Mesir leuwih dahsyat tibatan di Irak Iran sarua bae Suriah kitu keneh Turki besi hayang nu bual lade bujurna di Turki susuna ge lain lalaga di Turki mah bengker parawanana makan garelis biasa urang neuleuh di Mekah asal geus boga anak bae turun mesin masya susu teu kawadahan saember Turki eta kos kitu Turki bae eta andet not Mesir itu kayaknya nah aya deui nu buadek nya hideung eta di ditu takroni manehna ge uturan ditu ieu sebenarnya ayalah wajah-wajah takroni tah dek deangan kesenangan dek di bana ge aya ngan meureun moal aya nu ngaleuwihan di dua negara hiji Mesir dua Turki eta urusan dunia tapi ceuk ulah mamaningan ge ulah kos kitu neangan mah di mana nu urang bisa tentrem hirup sanajan di kampung sanajan di leuweung sanajan di tengah-tengah kesepian kerumunan manusia tapi urang ngarasa tentrem di dinya sorga urang teh jasanajan urang cicing di tengah-tengah kerumunan nu rame di kota tapi urang teu ngarasa tentrem atuh kota tinggal kota teh jadi neraka sanajan urang cicing di tempat anu loba pasar misalnya di jelema anu loba dahareun ambalaya sayureun ambalaya kitu keneh segala rupa ambalaya awewe tapi urang teu ngarasa tentrem eta pasar teh jadi neraka kampung sepi tapi urang ngarasa teu tentrem tetep bae kampung teh neraka geus kuari mah bapak dek neangan mah urang teh kuari icip-icip di mana anu bisa nentremkeun jiwa urang eta adalah sorga ulah dikira jelema jadi presiden haju sagala aya kaditu dikawal haju hatena teh tentrem can puguh jelema nu dijadikeun menteri jadikeun gubernur kemudian jadikeun bupati camat lurah haju nyana bergelimang dunia jeung jabatan kemudian hatena teh tentrem sangat can puguh kitu keneh hartawan jeung jutawan anu manehanana bergelut di bidang usahana teh timimiti ratusan juta miliaran triliunan apakah ngajamin kana katentreman can puguh pak teangan ketentraman aya jelema nu tentremna ku boga duit tapi dibalik eta aya jelema nu teu tentrem boga duit aya nu tentrem teh ku teu bogana naon aya nu tentrem teh ku sehat tapi aya nu tentrem teh ku gering sing hade makhluk Allah pak Allah nyiptakeun ieu teh rupa-rupa ketentraman ulah dikira jelema sehat kemudian tentrem can puguh ulah dikira jelema gering kemudian teu tentrem can puguh ulah dikira sugih tentrem can puguh ulah dikira susah teh teu tentrem can puguh kuari mah bapak coba bertanya kepada rumput yang bergoyang
dipegoskeun teh mah meureunnya. Bertanya ke diri Bapak sorangan, di mana hirup ketentraman? Kakarak cek cenah aing manggihan nasihat model maneh. Lolobana mangan nasihatan teh hayang hebat tah jadi presiden. Hayang hebat tuh jadi raja. Hayang hebat tuh jadi pengusaha. Hayang hebat tuh jadi sugih. Hayang hebat tuh jadi jawara. Eueuh di hate aing kabeh geus sebab aing geus ngajajal kabeh geus ngarasaan. Jadi raja aing geus jakos itu. Jadi sugih aing geus jakos itu. Jadi jawara aing geus ngarasaan kuas itu. Aing nyangan ketentraman can manggih-manggih. Ternyata nasihat sia rada asup. Teruskan coba nasihat sia. Teruskan. Lamun bapa neangan ketentraman teh ulah ngadengekeun nasihat batur sebab bapa nu bakal ngarasakeun. Tapi ai jalan-jalan mah tetep bae kudu menta ti jelema anu geus ngarasakeun ketentraman. Lamun bapak geus pernah jadi raja di kerajaan teu tentrem ulah diteruskeun. Lamun bapak jadi jelema sugih teu ngarasa tentrem ulah. Lamun bapak jadi jawara teu ngarasa tentrem ulah. Nah, kasugihan, jabatan, kekayaan sagala nentremkeun. Kuari bapak nanya ka jelema nu geus pernah manggihan katentreman abeh bapak neruskeun. Ka saha kudu nanya? Ka guru kula bae. Sia geus tentrem can sia nanyakeun ka guru sia. Geus. Atuh ai geus batu teu kudu nanyakeun ka guru sia teu ka sia bae bego. Waduh. Bener oge. Jawara mah sok kaya kituna tah. Nanya teh pinteran jawara sebenarnya. Betul aing nanya ka guru sia. Sia geus nanya ka guru sia. Haji sia geus bagi ka tentreman teu ka sia bae sarua bae. Lamun nanya ka kula mah kieu bapa anu nyieun tentrem teh horenganan Allah. Atuh geus kudu muntayang ka Gusti Allah anu nyieun tentrem jeung nu bakal mele tentrem. Lantaran jelema teh aya anu sugih tentrem lamun muntayang ka Gusti Allah, aya jelema jadi pejabat tentrem lamun muntayang ka Gusti Allah. Aya jelema ulah ngomong-ngomong kos kitu tolol. Aing geus jadi raja, aing geus jadi pengusaha anu sugih. Balik deui deh. Oh, tentrem. Kaget teh dibulak-balik moal aya kehem sia. Asana jawara ti Bandung ya kehedan kieu mah. Wah, tentrem kos kitu mah. Geus teman dunia aing kabeh. Dah, balik ka deui sia. Kuari mah nu bakal meda tentrem teh Gusti Allah, atuh kuari mah ka Gusti Allah. Carana nyaho aing geus kitu ge kerja di pejabat ge aing tukang nasehatan batur. Ka batur aing tukang nasehatan. Nih saya raja harus manut kepada raja, tidak manut akan borgol lu. Aing tah paranti aing geus kitu mah. Ye aing keur jelema jadi jelema sugih ka batur aing sodako sia ke tungtungna kakarak aing nu nganggeuskeun tilok aing ge. Jelema nu ngarasa mah seri. Tah carana kumaha coba? Ya carana mah tetep bae kudu nyaho heula ka Allah. Ari nyaho ka Allah teh zat anu mukhalafah lil hawadits. Anu kabelah dituna Allah teh ngabogaan parentah jeung larangan eta jelema nyaho ka Allah. Ketika nyaho kana parentah jeung larangan, parentah dilaksanakeun, larangan dijauhan, eta jelema nu nyaho ka Allah. Lain kiai, lain kadang-kadang kiai ge parentah Allah teh dilaksanakeun, larangan Allah dilaksanakeun. Di mana eta kiai kos kitu? Aya di Belaraja jeung di Cikupa kiai nu ngridit. Tambahna tambah. Jadi berarti nyaho ka Allah. Allah teh boga parentah jeung larangan anak. Nuturkeun kana parentah Allah ngajauhan larangan Allah. Eta berarti wau ka Gusti Allah bakalna dibere ketentraman ku Gusti Allah. Can kaharti kehen. Aduh, cak wali asana aing ge. Talian aing ge.
teraga nu jelas teraga nu jelas sadang geter wali lain deui cek lain tadi ngarti ku ari henteu sana aing ge katalian kieu jawara ayo lamun urang deuk ibadah teh berarti kan jalan-jalanna ibadah teh loba maksud loba teh kumaha aya jelema anu dibere tani ku Gusti Allah atuh jadikeun tani teh supaya ibadah ka Gusti Allah lamun aya jelema dibere dagang supaya dagangna jadi ibadah ka Gusti Allah lamun aya jelema teh ku ari nyai supaya nyaina bener-bener jadi ibadah ka Gusti Allah carana kieu jelema teh dagang ai dagang tadi titah ku Allah berarti nuturkeun parentah Allah di jero dagang teh berarti kan hayang untung nu bakal mereka untunganna tu Gusti Allah ini miti dagangna kudu ngarasa diparentah ku Allah hayang kauntunganna eta teh ti Allah atuh ku ari mah dagang teh deuk dijadikeun ngadeukeutkeun ka Gusti Allah lantaran nu bakal mere untungna Gusti Allah geus atuh ku ari mah dagang teh ngan sakadar zahir hungkul horenganan jerona mah keur ngalaksanakeun parentah Allah Allah lu bakal mereka tentreman geus dibalik dagang teh menta ka Allah ulah hayang duitna hungkul nu mere duit Allah nu mere untung Allah antum mantak naon mun tayang ka nu merena geus ulah wauh kana barang daganganana ulah wauh kana kauntunganana wauhkeun ka nu mere kauntunganana tah nasihat sia karak kaharti ku aing bener kah akur takos kitu terus rada aing geus rada ngartis ya sia kadang mal di talian ku aing lamun tani atuh tanah lagi kapanan wa Allah bibit lagi anu Allah meureun petani teh nu mantak tani teh hayang subur makmur geus atuh subur makmur anu nyuburkeun jeung nu ngamamurtekeun ku Gusti Allah atuh berarti tani teh kan diparentah ku Gusti Allah anak itu berangkat tani sesuai jeung ilmuna atas dasar diparentah ku Gusti Allah kan jadi ibadah anu bakal mereka suburan anak Gusti Allah geus atuh ketika Allah mere ulah wauh kana pamerena ketika parena bagus ketika bubuahanana bagus eta nu ngabaguskeun Gusti Allah engke bakal untung mun dijual ulah deuleu bagusna jeung untungna tapi coba deuleu nu mere untung jeung bagusna wauhkeun ka nu merena ulah wauh kana bebereanana eta kakara ketentrem hirup makos kitu geus kaharti ku aing tina sababaraha kiai teh teu kaharti nasehatna jak kabeh ge beuneunan hayang pamerena betak kiai tolol mah goblok bolon aing dinasehatan ku kiai mana bae ge tilok aing teh tilok kurucud hate aing teh tapi nasehat sia ieu kiai disiakeun ongkoh dikiaikeun ongkoh jawara mah kos kitu kiai ongkoh sia ongkoh karasa tah aing deuk nanya rahasia sia naon tah bisa nasehat sia karasa kae wallahu alam tama urusan Allah abdi teh bisa ngomong ti Allah digerakkeun ku Gusti Allah diparentah nganasehatan ge ku Gusti Allah henteu asa kula nganasehatan teh lantaran atuh kula mah atas dasar parentah Allah asa ngarasakeun parentah Allah geus kula mah di mana ngomong teh asa dibarengan ku Gusti Allah sebab di mata deuleu aya sifat deuleu Allah diceuli denge aya sifat denge Allah di sisan ngomong aya sifat lisan Allah geus kabeh jatuh lain nu kula deuleu teh deuleu Allah denge teh denge Allah lisan teh lisan Allah nyanggakeun sadaya-daya geus kula mah teu ngaku-ngaku painga ai kiai nu itu nu mana nu aya digigit geus ulah sok macem-macem maksudna kiai nu mana nu sok mamaca eta kumaha eta mah jurig maca eta mah anu dibacaan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani anti dunia ari nu macana kekerewek kana dunia dikutuk ongkos ahli Quran
lamun aya jalema maca Quran ngan sakadar ngabeberes makharijul huruf jeung lagamna Quran bakal ngutuh ka jelema nu macana Quran bakal ngutuk ka nu macana ulah sambarana wali mah kos kitu bahasana teu saeutik qori anu dikutuk ku Quran Quran kalamullah dipake lalagaan dikutuk ku Quran soalna hakikatna ku Gusti Allah teu saeutik qori anu dikutuk ku Gusti Allah cirina jelema nu dikutuk ku Gusti Allah masa sia anu dipagahkeun Quran tapi hasud masa sia anu dipagahkeun Quran tapi dengki masa sia anu dipagahkeun Al-Qur'anul Karim tapi manehanana teu warau jeung ahli-ahli Allah masa sia anu dipagahkeun Al-Qur'an tapi dadasekan dina dunia bakal terkutuk ku Quran geus disek jawara teh geus kaharti tah mulai ayeuna maneh teu menang jauh ti aing dek ngaguru ka maneh henteu kula mah ka Mekah ya teh jeung murid-murid kula mah asal kula dilepaskeun murid kula dilepaskeun di samping murid kula ieu jelema-jelema nu aya di nya panglepaskeun insyaallah garage bakal dibere katenangan untuk tahap awal geus bae kabeh lepaskeun ieu ge lain nang ente ngalepaskeunana nang Allah lepaskeun tina bungahna dilepaskeun nyana bakal ngadoakeun ka anjeun bakal menang katentreman jiwa. Oh masya Allah karasa kuai cak nyana wahai anak buah kabeh ieu lepaskeun kabeh aing mah kuari mendek ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung petunjuknya sia mah dek nuturkeun ulos teu kajeun ka anak buahna sia dek kajawara terus sapodo cak anak buahna atuh mah ya dunungan ka Allah kami ka neraka moal kami gede milu dongeng mah cepet haju jara di wali bae cepet bener eta guruna wali muridna jara di wali jih atuh coba ge urang guru nulis kakarek sapoe dua poe ge alif geus rada beda urang atuh guguru asal aya guruan we beda kadeuleunang ngeunaheun we kadeuna urang guguru kitu politik sebulan 2 bulan aju bagus we politik aju ngarti guguru ekonomi nu mantak haji pedi mah rugi bae teu boga guru istiqomah dina ruginya mah ai kudu boga guru mah ieu carana beda tuh nah tergantung kumaha guruna nah ieu guruna wali atunya nage mengarah ka wali jawara cak jana di negara aing kungsi di usaha aing kungsi di budaya aing kungsi di memana ngagarong aing kungsi ternyata aing ngadengekeun nasihat lain nasihat ahli Allah mah teu karasa ku hate aing kakarak ngadenge nasihat nu karasa horeng nasihat ti ahli Allah aing kuari gurat batu moal ngajauhan ti ahli-ahli Allah ti ayeuna datang ka pae diangkat jadi wali Allah kalaluar kabeh wow bareng kalaluar eta kiai ditalubruk ku sabab anjeun kami salamet ku sabab anjeun kami salamet eta jawara kararieu ratusan nu di talian teh beres kabeh geus barali kabeh tiga nyana nangkep kiai ku sebab anjeun kula ge salamet tuh gitulah nah geus teu kudu gabarengan kula mah dek berangkat ka Mekah nah ieu kumaha ieu hasil daripada dongeng eta horenganan dongeng dinasehatan jelema nu baduy macak nyana kitu-kitu bae padahal mah jelema susah dinasehatan henteu bisa narima kana nasihat baduy mah kos kitu artina hijabna kumaha aing bae emang diniatan moal narima nasihat ari ieu mah jelema nu geus ngalalana emang hayang dinasehatan beda ta intina urang kudu boga kahayang dinasehatan adapun engke katarima jeung teu katarimana mah tergantung urangna kumaha anu nganasehatanana ulah kieu aing mah pokona mah datang moal didatangan teu hayang eta jelema bloon ta kos aing mah pokona mah moal bisa moal aing mah datang ka pangajian moal ngondang kiai moal aing mah eta ngaranna geus teu narima kana nasehat ieu mah meuleuwih kandel hijabna
Ya yang udah datang ke pengajian ada yang kena sehat, adapun geus datang ka ditu mah kumaha aing bae. Datang geus siang ngaji. Ulah loba omong. Di mana ngajina? Kumaha aing bae cek kana teh. Neangan tiang di mana tiang. Maksudna geus pokona mah. Eta kos kitu. Jadi kieu kesiapan diri horeganan lamun diri siap menerima nasihat. Narima jeung tarimana mah kana nasihat urusanana lain deui. Ngan siap dinasehatan tanda ahli sorga. Tapi ketika geus teu siap dinasehatan, sanajan kiai ge aya, aing mah moal daek narima nasihat ti sasaha aing moal ka jeung hukum mah. Sebab ilmu naon atuh jadi aing mah aya kabeh. Cilaka ieu kiai. Cilaka ieu kiai bos. Aing mah pokona mah dagang aing mah moal narima nasihat ka nu saekeun aing mah geus kumaha aing bae mah bang. Eta ge cilaka ka jeung hukum mah gitu. Cilaka. Enggeus datang ka innalillahi wa inna ilaihi raji'un sakitu bae. Ti kudu narima kana nasihat. Mandak jelema anu narima kana nasihat salamet aya jawara. Salat tilok, puasa tilok, judi terus bae. Tapi lamun muludan kondang kami. Mulud. Beli kepok, gecep, salah mah muludan. Urang dinya ge kaget teh euy sia silok salat tilok puasa tilok semua ulah loba ngomong teh urusan aing. Nyana kan kadang kena sehat. Oh iya kebal-kebal kan nyawa berarti aing salah ieu. Padahal encan nyana teh tobat mah. Tapi geus ngarasa salah. Tah ngarasa salah eta lah nu mahal. Ngarasa salah eta lah nu mahal. Nu mahal teh eta teh ngarasa salah aing aduh salah ya tah ku ngarasa eta tah salamet dalam di akhirat. Jih anu bahaya ge sia ka aing nasehatan emang aing salah dia atuh salah atuh emang nu kampura sia aja pangeran tah aing mah teu ngarasa salah saeutik eta bahaya kiai ge sudah emang aing salah janten aing mah tuh salah aing mah ajeun hukum mah ge sebab aing mah boga ilmu ieu kiai pinarakaeun ya kos kiai nah iyalah sakumaha dongeng tadi nu hiji dinasehatan baduy susah nyana teu daek narima nasehat sebab teu siap dinasehatan jeung embung dinasehatan aing mah aing bae tapi ieu jawara geus kalalakon ka dieu ka ditu siap hayang dinasehatan mana nasehat anu asup ka jero hate aing mangpaat mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun jelema nu narima kana nasehat anu haus kana nasehat sehingga urang dibere taufik ku Gusti Allah disalamatkeun ku Gusti Allah wallahu a'lam.